Obos nita. Oh, betah. Oh, betah saung ieu mah pan kari nyapukeun euy. Betah dihaja di babetah ame ngareuna saose kitu heuh. Lain nanyakeun ieu saung betah. Si Obos nita cenah cokot pare. Oh, hayang sare kari pekrek sare mah di dieu ya kari disapukeun heula atuh sing eta. Ieuna bereskeun. Oh, rek sare. Oh, rek sare mah. Ripuh maneh teh. Lain arek sare. Si Obos cenah nita jig jigera akutan. Oh, yang duaan. Oh, kari sok rek duaan mah. Ya kunaon da ieu lega ieu. Heeh, sok rek duaan mah. Sok atuh rek eta mah sapukeun. Yuh, lain hayang sare duaan. Jig jigera akutan pan urang teh. Sugan we urang teh menang duit. Oh, yang nepi ka burit. Heuh, sok masing nepi ka burit ge. Heuh, sok atuh lah. Kabeneran heuh nya meuning ge sare ngareuna euy jeung panas kieu mah ya. Di dieu ye beresan heula ta ieuna ye. Beresan heula sok rek eta. Abah, lain hayang sare di dia pedah betah. Itu gerak akutan pare. Di dieu rek sare mah ngan ieuna kudu dibereskeun atawa rek di pojok itu, di rek pojok itu. Ya, sapukeun we heula, sapukeun heula sok. Abah ada lain hayang sare di dia pedah betah. Itu cek si abah teh gawat gerak akutan. Urang Eta urang teh keur bararutuh duit. nepi ka burit oge kan ku abah urang eta cokot etana samakna. Rek di mana di dieu? Oh, ku urang beresan heula ieuna. Cintalah meresan eta. Atuh tawakan naik nyokot heula eta amparna ai maneh sok burung pusuh make jeung hayang naik urang giru naik. Heeh. Gawat tuh gerak akutan. Naon make kudu belah ditu geus di dieu ngareuna kari mereskeun ieuna ieu. Ieu ya di dieu tah di dieu ye euy. Cokot samakna di ditu. Lain ek ngajak sare urang teh. Itu gerak akutan pare. Gawatkeun sakieu urang lain bararutuh duit. Masing nepi ka burit-burit oge hayu lah nya di dieu cokot samakna jeung anggalna di dinya tah sok. Keun lah di dieu tah sakieu ge mah hiduaan mah atuh ya. Lain kana sare lain ek nita sare. Bedi jeung lain ku ieu ku sapu atuh ku sapu tong dikeprikan ku ieu ku sapu di ditu cokot sapuna. Gawat ka buru-buru tina gerak akutan. Ku ieu mah mal bersih. Jeung etana tuh jeung samakna di ditu geura jeung anggal yap. Iya rek sare mah. Gerak akutan pare. Naik atuh. Ai arek mah naik. Mungkin anak nepi ka burit ge hayu nya sok ai arek mah. Arek di mana atuh? Kunaon maneh teh? Kala ini atuh cokot etana samakna gawat. Da belah dieu ye samak teh kalalos-los ka dinya kunaon si amu teh. Aing mah morong geus hayang ngareuna geus teu kuat hayang sare ge. Raripuh gawe teh euy bieu teh. Kabeneran euy tapi kalah tuluy euy. Belah dieu samak mah los-los ka dinya atuh di dieu di kamar ieu yang di kamar meureunana si amu teh. Rek sarena lah aing mah. Sok aya deui sok kalah tuluy teu pararuguh si amu mah omong hayang sare hayang duaan. Kalah tuluy rek kumaha tuh ieu teh euy.